Cepot Bajidor. Cik Ari Bajidor teh singkatan tina naon ngacung? Acung. Bapak, pangayunya apa? ah, bener siapa? Kan di sina kadieu. Gupaya tidak. Tah buat Dia Bapak. wah caang. Naon Pak Haji? Betul. Tepuk tangan buat Pak RW. Aduh, sawi-sawi. Lu Bapak RW nu gaduh wilayah. RW-nya. Manco akang aya. Bapak RW mah nya lebih ka jentre gitu Bajidor, belat ngaji jeung ngebodor. Mudah-mudahan si jantan lanong. Nuhun Pak Haji. Urang kawitan Bismillahirrahmanirrahim. surga payu wilujeng ngadagukeun wilujeng ngaregepkeun Sabilulungan dasar gotong royong, sabilulungan sifat silojong, sabilulungan genteng ulah potong, sabilulungan persatuan tembok, sabilulungan dasar gotong royong, sabilulungan sifat silih rojong, sabilulungan genteng ulah potong, sabilulungan persatuan tembok, sapaham saihwan negeri Nanjung Pinanggih kawibawaan, satya sajiwa singkil ngabasmi pasalensing, sabilulungan kampung Babakan Tanjung, sabilulungan desa Tanjung Wangi, sabilulungan hirup sauyunan, sabilulungan Tanjung Wangi mah sapaham saihwan Babakan Tanjung lemur urang pangbalikan anu endah mata betah, Babakan Tanjung lemur endah tumanina, sabilulungan di Babakan Tanjung, sabilulungan ngabangun panggung, sabilulungan Agustusan, sabilulungan jadina meriah, sapaham saihwan Babakan Tanjung adalah muru urang anu endah, hayu urang mulai Babakan Tanjung Pinanggih kabarokahan, sabilulungan ngamamurkeun masjid, sabilulungan salat berjamaah, sabilulungan subuh berjamaah, sabilulungan lembur
jadi makmur sapaham saihwan lemur urang ngamina babakan Tanjung ayu urang mulai babakan Tanjung pinangi kabarokahan hidup babakan Tanjung Allahu Akbar. Nuhun Bapak Sekdes. Naon? Ajak tuluikeun. Tuluy. Kanyakan duit. Ayu urang sasarengan Jeung saha jeung Kang Cepot di Bajidor. Ayu urang hayu sasarengan di mana di acara di Agustusan. Ayu urang sasarengan Ararayu sempal guyon gogon jakan jeung Kang Cepot di Bajidor ayeuna babakan Tanjung dulur-dulur anu jauh ararata baraya anu aranggan sararumbi tiap atuh gerak ka dieu ngarojong di Agustusan. Sri Tinun iya pasewakan Sri Tinun iya pasewakan Sri Tinun iya pasewakan busana mereka warna gedong dur kali sambung pakulengan ya Syafi Bapetetan samiamu murag paling bing lana jerok manis kayu agung babarwite ya samia rempel godong ya samia papang sekar makaring galing pandele si pandan aduh si pandan
ka Gusti Allah tina pirang-pirang panggoda setan. Dina pirang-pirang panggoda setan anu dilaknat. Kalaya nyebat asmaning Allah nu maha murah nu maha asih. Murahna di alam nyata, asihna di alam gaib. Ngotek tak wayang saawak ngabukbak siloka awak. Nalung tik wayang sasiki ciri simbol jati diri, simbol dina hirup, simbol dina wujud. Siloka dadina awak, dadina awak. Wayang teh nganung perlambang manusia nuku melenak. Sangkan bisa ngabedakeun antara bener jeung salah. Di pedaranya eta kuki dalang kandabuan. Ari wayang teh aya dua. Luka hiji nyata wayang Mahabharata. Ari eta mah murni datang ti Hindu nyaeta ti India. Ari nuka dua mah nyaeta wayang teh wayang Purwa Nusantara. Wayang Purwa Nusantara mah hasil kreasi seni nyaeta para wali, para pujangga, para aulia. Nu disebut Wali Songo nyiptakeun wayang Purwa Nusantara nyaeta keur nyebarkeun agama Islam di Nusantara. Matak beda ngaranna ge aya sastra jinga, aya dawala, aya gareng, aya semar. Wayang Mahabharata mah teu aya di India. Kabehanana wayang Purwa Nusantara nyaeta ngadopsi nyutat tina Al-Qur'an jeung bahasa Arab. Di antarana aya jimat nyaeta anu pangampuh-ampuhna. Sisa jalma nu nyekel eta jimat maka jalma eta bakal sakti mandraguna. Ngaranna teh nyaeta layang Jamus Kalimusada. Ai layang teh surat, ai Jamus teh jama. Ali Kalimusada teh kalimah dua syahadat. Mata wayang Purwa mah ngaranna ge opat dina panakawan. Nuka hiji nyaeta cepot atawa sastra jinga. Ari cepot Eta teh di Jawa mah lain cepot tapi bagong. Ari bagong teh nyaeta eta teh tina samaran kecap. Anu asalna tina kecap bago. Ari bago teh bahasa Arab, bahasa Sunda namanya eta pemberontak. Nuka dua nyaeta dawala. Di Jawa mah lain dawala tapi petruk. Ari petruk teh asal kecapnya eta tina tarokatarkan disamarkeun jadi patruk. Patruk teh nyaeta geus ningalkeun kana kagorengan, geus ningalkeun kana pimaksiateun. Matak si dawala mah jujur salila hirupna. Ari nu katilu mah nyaeta gareng. Ari gareng teh nyaeta disamarkeun tina kecap gorin. Ya eta setan korin. Matak lamun kaluar si gareng pasti kitu kalakuanana. Ari nu kaopat nyaeta semar. Ari semar teh nyaeta bahasa Arab keneh tina kecap simar nyaeta paku bumi atawa buah nu kacida pikaheroyeunana. Jadi jelasna wayang Purwa Nusantara mah nyaeta diperalat ku para wali teh pikeun nyebarkeun agama Islam di Nusantara. Itu dina ujaring carita. Akang ya teh. Ieu teh nyaeta dina raraga nyaeta Haji Dadan disunatan. Bilang kala. Oh bilang kala. Nah, da kadewek mah cenah kamari teh Eka disunatan deui ku Haji. Beak, bro. Itu beak bernya. Mau payu ka awewe tuh. Alhamdulillah. Wilujeng tepang deui sareng Mang Cepot.
di bajidor baladi ngaji jeung ngabodor udah mudane tuh urang teh nya aya dina kasalamatan dunya jeung akhiratna Aras teu kicu. ya alhamdulillah tukang dagang yo sing barokah sing payung Amin. aya pupuh lemur nu tos ngantunkeun di urang teh dan tawisna nyaeta pangaresa almarhumah Ibu Datioka bin Syahria sinareng nyaeta almarhum Bapak Nandang Sungkawa bin Angga mugianya anjeunna ngarandunkeunana alam dunya sebagai pupuh lemur ieu aya dina kabagyaan ditempatkeun dina tempat nu layak kenging magfirah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nujulahu wa wasi madkhalahu. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syugrina wa kabirina wa dzakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta rajaqtaha wa anta hadaitaha lil Islam wa anta qabadta ruhaha wa ta'lamu sirraha wa alaniyataha ji'na syufa'a faghfir laha. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya tidak dek mah guruna ge pangaresana Bapak Ustad Epul. Aras atuh. Ustad Epul atuh. Epot cenah. Lagu Ajojing cenah Karang Taruna. Ya. Karang Taruna menurut lagu. Oh siap kalem. Ban urang teh ieu teh keur teh bilang kala. Bilang kalah kan. Heula ya, hayang lagu heula deui ya dek mah. Kumaha tah? Eh. Lagu bilang kalah. Hamdan li rabbil alamin. Religi lah. Allahu Rahman wa Rahim. Kono koroba fathul mubin. Innahu huwa samiul alim. Puji kagungan pangeran apa saya maha welas tur heman kasep ganteng soleh Gusti muga buka pura bagja Allahu ya Rabbi mantana mangabuninga Sholawat sholawatan barokat barokatan ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Salam sinareun sholawat muga netes ka Muhammad natrat ka para karobat para ahli jeung sahabat. Sholawat sholawatan barokat barokatan ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Salam sinareun sholawat muga netes ka Muhammad natrat ka para karobat para ahli jeung sahabat. Sholawat sholawatan barokat barokatan ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Waduh keprok
kan lain mending ngaleut barudak ngan nawer. Dina mah yang kula gajojing cenah Oh Kang. aya kalem beuleuh. Heula tuh. Kapan urang teh ye teh keurna teh milang kala. Nya milang kala Kang. Negara anu ka 70 8 8. 17 Agustus Pan Akang ieu ieu tepan teh. menang ieu teh menang wah capek para pahlawan. Urang mah tinggal gegenahna. Pan nyoban baheula mah perang geuning. Pan para pahlawan di geuning nyiptakeun di geuning eta para seniman teh laguna. Kumaha tah? Ngaranna teh Karatagan Pahlawan. Cing Meh kumaha Kang? tataga teh na meh gede ka wanina. Leres. Sing kumaha? Sing. Laguna ayeuna isuk. Ayeuna. Isuk ayeuna. Isuk balik Kang. Ngaheurean rana heula ulah. Ngaheurean parawan heula ulah. Jugan aya rana anyar. Tuhun cewang sumoreang tekadna pahlawan bangsa jadu mundur pantang bulang maksud ajan laksana berjuang ke lembah cai lirapi tur tegang pati kaya basa minta pamulang tarima ikhlas rito korban merdeka Tihon cewa sumoreang tekadna pahlawan bangsa jadu mundur pantang ulang mun maksud acan laksana berjuang ke lembah cai ali rapi tur tegang pati kaya basa indah pamulang tarima ikhlas rito korban merdeka merdeka alhamdulillah teh kitu euy batak oge geuningan urang teh geus merdeka kieu mah kudu darek ngaji Nya. zaman baheula mah hese diajar ngaji teh aya nama ustad seueur ajengan seueur tinggal daekna sumping ke masjid Lampu cararaamnya Kang. lampu cararaan nu agung alah Kleng angkleng sagara ombak-ombakan keenineng sangsara bongan sorangan kleng angkleng sagara ombak-ombakan keenineng sangsara bongan sorangan mobil butut kaluaran baheula Omen telo. najan butut mobil eta teh aya bayeuna mah mobil butut geus jarang najan jarang di kota ge geus dilarang tuturut tutut mobil maju nangidul kenekna turun niuk cai di Solo kakaknya kagum kenekna turun niuk cai di Solokan bieu nang minum itu naon kadituna teh Kang cafel kadituna naon cafel kenekna turun ke rumah kanyut di Solo itu leh juri naon Akang salah salah naon ya Akang kenekna turun ngumah kanyut Akang jorang ngomong tong sok jorang naon jorang itu loh barudak itu si laing jorang mah bieu Akang bieu geuning si laing bae nyebut kanyut itu rumah sawing mah kitu sih teh mentok sok jurang mentok sok punya kanyut jorang teu meunang kuing teu luas nyebutkeun kanyut teu itu kan mana jorang sarua henteu itu geus si juri Akang eta mah lain dewek nyebut naon bieu cek Akang be nyebut naon kanyut
Teu meunang. Abang jeung teu Kasar kasar. Jeung saha kanyut kasar. Heuh cawokah ujang Kanyut untung. mah bahasa Sunda. Dengekeun aing teh goreng-goreng ge sakola. Nah bet bahasa Sunda kumaha Kang? Paribasa geus sok aya di Sunda. Kumaha tah? Mukrukeun tai kanyut. Naon tah? Naon tah? Hajat nu bungsu. Oh. Kanyutna tarang. Eraan, Kanyutna punuk. borangan, Lahir kanyut. wenian, Hanyut hamur kanyut. kalau kakawin, Kanyut burut. sia Hei cager. Aya hiji deui ya Kang. naon? Beureuh kanyut. Reuneuh. Lain jorah Kang. Dengekeun Lain komen. Kang. Heula. Dengekeun heula. Sok. Da mari daweun urang Sunda diganti. Dor diganti mukrukeun tai bangsat. Oh jadi mukrukeun tai kanyut. jadi ente kasar. Gitu. Ai hayang lemesna nyebut kanyut kumaha? Hayang lemes. Hal yang lemes kanyut. Hampelas si lain. Linu merayakan. Perih. Coba. Perih. Oh. Bahasa Sunda kanyut Oh pemain. nyunda Kang. Aya situ sar kanyut Ai. di Garut. Naon deui? Eh? Itu sar kanyut jeung. Tuh. Asli teh naon atuh jika dia ngebahas kanyut Aya, teh. Ai ku akang biar digeron. Aya aku akang biar digeron. Udah. Sikan kuring teh akang keur meuli ka bungah mata kieu nyanyi. Leung angkleung sagara ombak. Masih teh menang Bunga. kabunga. Biar di ditu uing dahar ieu meni murah akang ih. Di mana? Di ditu dihareup. Wah, aya nu murah di dieu. Saporsi abi bieu mun ukur 3.500 bari jeung deungeunna teh akang. Pinang. Jeung peuteui. Betul. Jeung no. Mantap. Sia teh kabeda-beda teuing. Peuteui wae geus 5.000. Aya 3.500. teu percaya akang. Teu. Dengekeun heula. Jeung pinang. Heeh. Pinang teri hiji. Pinang teri hiji. Jeung peuteui. Peuteui Selong hiji. teh selong. Jeung naog. No. Naog puyuh sapotong akang. Jurig. Nya heueuh atuh mahal teuing. Wilujeng wengi ulang babakan Tanjung. Wilujeng wengi wilujeng tepang salang sim kilung. Ari akang teh saha teh atuh? Nepangkeun nami sim kuling Michael Darso mah pun gudu. Ari akang saha? Sim kuling mah Darsa. Alah, ai darsa teh Ari naon? Darsa teh singkatan. Naon teh singkatanna? Mun modar tong loba dosa. Atuh sae. Sim kuling seniman Cilung. Calung. Iya calung teh bade di nyaeta di kintun. Kapangalesana nyaeta Cep Eka Nuliman. Teras nyaeta ka Ibu Neng Sipa. Nya. Oke ka Bendahara Rizkia ala wedding. Nya. Sarang Mia Febriani. Oke ti pelindung Kepala Desa Tanjung Wangi Bapak Panglesa Bapak Haji Deden Koswara SPD. Terus. Oke Bapak RW 01 nya anu namanya kengeng. Bapak Koramil Pacet Babinsa Bapak Setiawan. Oke iya pada dikintun oke kapangalesa Bapak Haji Dadan anu soleh nu bager. Ibu Eti Ibu Ili RT 2 ya RT RT 3 Bapak Ade RT 2 Bapak Engkos sareng Bapak Iwan hidup sareng Bapak Asep Cuduk. Oke Bapak Dripper Indah Grup. Akang mau naon eta Kang? Ieu teh mah Cilung. Calung teh naon? Calung, ya calung teh bade dikintun. Kan tokoh seni budaya di dieu. Panglesana Bapak Ujang Dukmana. Sinareng Bapak Cecep Tatang SPD. Bapak Aceh oge aya. Aya. Di tokoh olahraga aya. Aya, mancok. Mohon Mamesa. Aya. Sareng tante. Aya. Mbak Empet aya. Aya. Alhamdulillah. Bapak Pandi Ahmad. Aya. Ujang Dukmana. Alhamdulillah. Timnas Putri. Mohon koordinator Tara. Neng Pia. Neng Lisna aya. Aduh Neng Lisna. Nya GG Sumbing dan kawan-kawan. Alhamdulillah. Manco. Ieu calung menang gugulu. Menang ilmu di dukun. Alah. Dukun lagi aya menang 488. Coba loba teuing aya Kang. Kapan hayang payu? Seniman mah kudu loba dukun. Gitu nya. Cenah cek dukun nu ka 488. Kumaha cenah? Calung nate awi nate kudu tina awi cubluk. Alah. Atuh meureunnan baseuh. Alah balang ditakol teh. Menaheun meureunnya? Bau atuh.
sumping deui kan ka dukun anu ka 500 Kumaha teh na? saud dukun nu ka 500 mah cenah awina teh kada tina awi pacilingan Alah atuh sarua meureun. balang ditakol teh Kumaha deui? meledos tapi payu Pak mawa teh dakangnya. calung awi cubluk Eta geus dipoe acan. bulat Geus dipoe. tos dipoe tadi Cing petel heula atuh bisa anu beulah. ulang petel ulang Oh, kintun-kintun cing. ka BTCFC Nya. semohon Di- kasatayana di- ye kasade. badahala Bapak Kantip Nya. Bapak Yayan Hadi Mun, Bung John, Bapak Agus, Bapak Ajang, aduh Bapak Ajang, Bapak Ketua BPD, Bapak Haji F. Saifullah, nyangakeun lah. Ieu Karek nyanyi laguna. naon Akang? Laguna nyaeta lagu Saka. Saka teh naon? Saka teh saka inget, Jeung, saka hayang, jeung, saka mampuan, jeung. saka daek. Alah, Kumaha dewek we? cing pecakan atuh lumaha lagu saka teh penasaran eta. Ah, sok lah, situ percaya mah. Situ percaya mah tes ye sok. Nah, ieu lagu ieu. Kala-kala ya sok. Ulang takol heula ye. Sok lah. Sok. Halus Kang, halus. Lah, ieu mah lada ieu kulang ieu Kurang tarik. pepes. Oh, heueuh meureunnan. Pepes kudu lem ku sepela dulu. Ganti deh, ganti. Ku kolong we ieu mah ngelem lagi. Ku kolong ge jadi. Sok takol deui gelas sok. Sok. Halus ya. Halus. Sok pangkatan kalinya Lagu Saka. Kaplok lamun urang ngaliwat dak kapacet di Ciparai langsung dugi kapacet ngaliwatan hiji lembur anu ngingkur nu kasohor babakan Tanjung Namina eta lembur namina babakan Tanjung lemur supur anu maun lemur nyingkur lemur supur nu agamis babakan Tanjung lemur urang sarerea didinya mah ngancikna para inohong Haji Dadan, Haji Deden, oge aya. Wa Asep, aya di dinya. CPK Nuriman, aya di dinya. Di dinya mah geningan, aya prewedding. Rias pengantin nu kasohor ka mana-mana Rizky ya ala wedding Mia Febriani didinya atur nuhun babakan Tanjung lemur urang sarerea ayo urang mulai desa nama nuka sohor Tanjung Wangi mingepinna Bapak Haji Deden tea babakan Tanjung ayu urang mirosea makmurkeun mah eta makmurkeun geuning masjidna salat subuh berjamaah bakal makmur bakal subur eta lembur Nah, eureun.
dibalikan deui lagu teh. Eta lagu Heeh, lagu saka bisa dibalikan deui teu. teu bisa dibalikan deui. Teu Kudu bisa, direkamnya. teu bisa. Ngeunaheun akang. Aduh, oh lagu saka. Hayang sakali deui we. Teh. Hayang sakali deui. Lagu solobotan bisa. Kumaha cing sarobotan teh? Tau sama. Kumaha? Modern kieu geuningan. Cing lagu cing. Salaboan pahlawan centil nemedi talos langsung dilintil tapi abdi mah cinta daek bisul sumpah nage lamun cinta kumaha hatinya lamun bogoh kumaha hatinya abdi cinta bulan saksina daek bisul sumpah nage domba eta domba kuring di paraban kukuring di angon-angon kukuring gununage anu kuring domba eta domba kuring di angon-angon kukuring di ambingan kukuring anak nage anu kuring sahabapan tong nyahasaha da bapa nama dalang ajang anu kasepti ono domba eta domba kuring di angon-angon kukuring di paraban kukuring domba nage eta anu kuring domba eta domba kuring di paraban kukuring diampikeun kukuring anak nage anu kuring sahabapana Akang, tong nyahasaha akang. da bapa nama cepeki anu kasep ulang dieu hidup Terumah cacing teh bagi oge. Terumah sakadomar akang sampe kaba. si holeng teh geuning cep eki teh boga anak doma aduh Akang bisa lagu slow. alah lagu slow bisa lagu slow harita tepang tengan sajorela ieu lebah kudunan babakan tanjung waktu tepang urang kedalisan didinya di babakan tanjung ukur angin maya urang tuaan duh marangan urang tuaan kudunan babakan tanjung lebah dinya urang teh asih teu nepi kudunan babakan tanjung rumasa diri geus kabandang asih kudunan babakan tanjung rumasa diri geus kabandang cinta neng karang taruna neng karang
dan nuhun pisan tos kerasa nabeh Kang Darsa mugia mah hidup sadaya sing sukses sing pinter darejeng bageus Bapak RW sadaya kahatur nuhun Haji Dadan Haji Asep Haji Deden Cepika dan Neng Sipa Cep Yasa Cep Ajo sareng Jang Aceng Tanjung Wangi eta desana Tanjung Wangi mumule Cileuwih wangi Karang Taruni sumanget da Agustusan ngemumule babakan Tanjung geningan dalam urang dimumule deui ku urang deuk saha lamun teu da ku urang cinta lemur eta teh kaasup iman keprok heula Akang bisaan da abdi mah kitu aing ngomong cadel abdi mah aya nyi bentes apaan cadel teh aya dua kumaha tah aya cadel jero cadel luar acan teh luar mun kumaha cadel jero mah jakum super lamun jare luar jakum super lamun jare luar namun cadel luar mah jatum super oh gitu aya nyanyi bentesnya ali nyanyi mah ngajak-ngajak bentes ari hitut bentes komon tinggalin nu galelis kitu mah komon tinggali pre-wedding alah resep teh tapi semangat ya akang abdi mah semangat tinggali pahlawan teh jadi bulingas begitu loh arek deui akang nyanyi deui ya ya Kang saya di luhur Darsa ngahibur Kang Kang Darsa ngilu ngahibur ya Kang Darsa balik cenah Bang. mau sini Naon sia? Naonan teh? Naonan? Capek. Dari nu capek. nah tuh dalang sok hegeran cing moncong nyiksa sia ka dalang teh muni weukeunnya sieum ka dalang muni ka bina-bina teuing Jurik haban da cangkeul leungeun aing teh puguh da digebogan sih teh Kayak mending kebogan Kang kayak macam Ruhung da digebogan ieu mah tuh capeknya, capek. cicing sih teh bongos peuting ieu aing sia nu mareunang dewek nu eleh paduli ing mah ngan ieu saweran mau dibagikeun we ayo maneh deuk naon atuh Darsa nya ulang geus salua we hayang aya nu nyawel geuning tadi aya nu nyawel ka ulang eta teh cili-cili lesep kana seni calung dari ini deuk ayeuna mah da ulang mah nu nyawel geus ulang teh hayang dahal apal ulang teh deuk balik maksudna hayang dahal ulang deuk menta ka Kalang Teluni ka mana jalan ka ditu jalanna cece hayang ka dieu ningali nu galelis ulah itu mah kabogoh dewek kabeh
Ini alah ya Euy. karakter unik kerilis sok kayak nyalung aing mah. Halo Akbar ayo si Anom ka dieu sini dibejakeun ke si Amu. Si Anom bare we udud teu beuki udud euy. Lamun jalma sok basilat cara ngalakonan sholat hirupna tama kejeng jagat kena bakal dilana hirup nungkulkeun syariat mukeun kana hakikat di dunya ukur magasiat disiksana leuwih berat hirupna ukur ngalantur ngapeurung nafsu luhur nu kitu teh jalma kufur gerbang siksa kubur ngalanggar janji syahadat cara daek mayar zakat jauh pikeun menang rahmat baekna hese sakarat lamun datang waktu subuh manehna kalah katunuh degeus puguh eta jalma kitu jalma teu puguh lamun datang waktu lohor eta jalma kalah molor degeus puguh eta jalma kitu jalma sakalor lamun datang waktu asar manehna kalah ka pasar degeus puguh eta jalma kitu jalma kasasar lamun datang eta waktu magrib eta jalma kalah budak gidik degeus puguh eta jalma kitu baturna juri lamun datang waktu isya awakna loba karasa atuh henteu salat isya jalma eta lamokot dosa bang astagfirullahaladzim alah ampun euy ya alhamdulillah ya udah penting berenang eta geus urang teh isukan barudak sekolah kayak gitu hapunten kasadayana ilmu nya kema insyaallah urang gebogan urang karcisan nu sapertos tadi diobrolkeun teh jadi karcisna teh engke teh ku bacaan salat ya insyaallah nuju dirilis ieu teh sareng pangaresana Bapak Kades Tanjung Wangi mudah-mudahan aya rencana nu sapertos kitu urang bilan donaturna we ieu mah kage tuang leueut teh mah nya oge kage muru handalang ya da kitu pun nu kasuhun kasadayana nya dina gogonyakan mudah-mudahan atuh sing jadi ajakan ulah jadi ejekan nya atuh tina tongtonan mugia we sasiereun sabeunyereun masing jadi tungtunan nya da kitu atuh anu masyar cai mudah-mudahan sing janten lanong amin nya sing damang manyawatna nya cai strong cepot bajidor begitu alhamdulillah geuning itu treh beak tak kitu ya mudah-mudahan sadayana ge nanjar kawilujengan kampung Babakan Tanjung ya desa Tanjung Wangi cing tetep wangi dina kahadean wangi nanjeur pinunjul pinuh barokah Allah Subhanahu wa taala hidup Babakan Tanjung hidup Tanjung Wangi hidup Allahu Akbar. Syakitul kapiatur pileuyan jejer useup
paturai patapang deui paturai ngrenyet deui tutup lawang sigotaka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.